Teu karaos urang sadayana bakal ninggalkeun sasih Ramadan, bulan anu dipinuhan ku rahmat sareng panghampura ti Pangeran teh atos ampirengse. Teu karaos dinten dina bulan Ramadan urang parantos kaliwatan, lapar sinareng haus anu ku urang dijalankeun mangrupikeun panjelmaan cintana urang ka Pangeran. Detik-detik akhirna bulan Ramadan teh nyana kabagjaan, oge rasa kaleungitan. Mugia taun payun urang sadayana tiasa papendak deui sareng sasih Ramadan. Mugia urang tiasa ngalaksanakeun Ramadan taun payun kalayan langkung sae tibatan Ramadan taun ayeuna. Takbir atos berkumandangan terkeun rasa syukur urang ka Pangeran. Sasih saum tos ninggalkeun urang sadayana digentos pajar Syawal di dinten enjing, nyandak cahaya katentreman di akhir dinten kemenangan. Tina karendahan hate aya kaluhuran budi, tina tegaduhna harta aya kabeungharan jiwa. Ieu hirup ngarasa indah lamun aya pangampura ti aranjeun sadayana. Raga-raga aranjeun wih deui bersih sapertos dilahirkeun. Jutaan syukur menggema di langit ilahi. Mugia kemenangan ieu ngajantenkeun kemenangan anu hakiki. Sanajan raga ieu teu tiasa patepang, teu tiasa sasalaman, mugia coretan kata ieu tiasa ngajantenkeun jembatan di dinten anu pinuh ku kemenangan. Wilujeng boboran kasadayana. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.